saya pengerti. Anu namina Bahri. Aduh, aduh, kenapa teh? Sengaja. Hei, Naon? saha eta ri buat manis pisan. Teh nyaho urang keur kamprok Kenalkeun ya, Yoyo, orang Karawang asli. Lah, sosok jendil saya we ge ah. Hai atuh. Saya Rati dari Subang, Kak. Ih, seru orang Sunda, bener jodoh mah teh ka mana? Yaudah saya buru-buru ya. Ya teh mangga. Tadi jalan teh. Nah, udah gua aing. Ye, cicing ka mana? Udah, Ah, baik. cicing. Mana ri? Coba ke dia po ah. Cika tuh aing nu sakedeuk ah. Wah, catet ah. 0830 aku rolong. Beunang gua aing. Aing. Yok, aing geus balik deui lah nya. Nah, dulu aing boga. Saha eta mah? Ya heueuh. Akan teu pusing kartu nama. Aing segoblok. Teh kieu euy. Depan teh wae kitu nya. Mana? Perusahaan teh nyusukan bisa ya. Tah, iya nomorna. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teh, iya abdi nu kamari teh anu nabrak teteh. Nya mohon. Nya hampura. Kemarin itu sengaja ada soalnya berteleponan kan. Oh, nya. Nya wios ah. Nya. Ngomong, kan penting pakai teteh. Garing teh sia goblok. Naon sia goblok-goblok guys. Kunaon sia teh beungeut tiga gagang pacul gitu. Aing kamari kebetulan sih ngechat tadi balas-balas. Pusing aing deh. Terus Ya gitu aing mah pusing aing. Geus sana dibalesan. Sabenerna mah aing geus boga rasa ka manehna teh. sia mah sok kalah hayang ngaingan aing. Moal bisa yok. Aing disukan gimana? Anjing, ieu waktu aing. Untung cemilung mah aing semua moal beres atuh. Aing kamari Bisa hanjak. alamat ieu bisa nya. Kada sorangan ngomong sia. Anjing teh tidak ajakan aing, semua ajakan aing goblok.
mana tuh, Mang? Iya, bae mah aing we. Aing tukang ojek kan. Galak. Saran, Mang. 10.000. Gocap we, murah kan. Emang 10.000? Gocap ye. Gocap. 50.000 lain biru. Gocap lah tuh, bisa garing itu. Gocap ya gocap. Terus yang lain ya. Iya ah. Iya, anak gocap. Siapa emang, Pak? Tah, pusing ya belum bisa. Dari kayak goblok kayak siapa? Ya we. Halo, Assalamualaikum. Ya itu si payunan rumah. Nyamun di dia. Ya. Ah, Kak Dia cari. Sok dulu. Tenang ya. Ya, isukan enggak? Cewek. Kemarin baso kemarin teh. Kita teuing. Neng gelis. Karena neng. Di, si Akang ojek nu nganterkeun abi teh tadinya. Woi, eta saha? Ye, abi mah tak terang tadi, Bang ojek doang. Kapora. Situ nyawa yang saha? Kan. Oh, tak apa tuh Akang coba kenalannya. Sayangnya sia saha. Yo, aing preman di dieu. Situ ningali tato aing yo. Situ sieun. Kumaha rek sieun? Tibang tato gambar tulang lauk gitu. Ngejedok. Garing. Ya, jeung sia pemuda. Ayeuna sia tinggalkeun ninggelis. Aing calon salakina. Sia saha? Oh, Duh, aing jauh-jauh ti Purwakarta ka Pabuaran ngadon nyeri hate. teu abdi mah sanes sasakan aya priyogi ka dieu oge. Geranggeuskeun. Tong lila-lila. Lah, ampun ting. Geranggeuskeun urusan sia. Geuleuh aing nempona lah. Terus eta teh. Di balik pamit teh nya. Kada ting nyampe ya, Kang. Kalau di dalam pun Kang Basro mah. Terus bisa. Kan. Direk, kamu tuh nya. Geus itu. Awas tong kaneng geulis deui sia. Oh, geus itu mantap lah. Modal isukan. Neng, Akang pamitnya. Wah, parah gitu bos, tenembalan yuk. Mana kunaon? Mana kunaon? Balik. Bos, heula.